Lumbung pare nyaeta tempat tradisional pikeun nenden beas anu dipake ku masarakat tatanen khususna di Indonesia. Dina basa Sunda lumbung padi disebut oge leuit. Leuit atawa lumbung beas biasana wangunan kai atawa awi diwangun dina tihang pikeun nyegah kalembaban jeung serangan hama kayaning beurit. Fungsina pikeun nyimpen hasil pare sangkan bisa dipake dina jangka waktu nu lila utamana dina mangsa pare atawa mangsa panen saterusna can aya. Dina kabudayaan Sunda aya konsep leuit si jimat anu ngalambangkeun ketahanan pangan jeung kearifan lokal dina ngokolakeun hasil tatanen. Lumbung pare oge mindeng dipatalikeun jeung ajan gotong royong jeung kelestarian kahirupan masyarakat tani. Konsep lumbung beas dina ekonomi lumbung pare miboga kalungguhan anu penting dina sistem ekonomi khususna di masyarakat agraris. Konsep ieu lain ngan ukur patali jeung nenden hasil tatanen, tapi oge ngagambarkeun sistem ekonomi dumasar kana ketahanan pangan, kamerdikaan, jeung gotong royong. Ieu sababaraha aspek penting ekonomi. Hiji, keamanan pangan. Lumbung beas boga fungsi minangka cadangan pangan utamana dina mangsa paceklik, gagal panen, atawa krisis ekonomi. Ku ayana stok beas di lumbung, masyarakat teu kudu ngandalkeun teuing kana harga pasar anu fluktuatif sangkan katahan pangan leuwih terjamin. 2. Stabilitas harga beas dina sistem ekonomi. Lamun suplai beas loba pisan, harga di pasar condong turun, sarta sabalikna lamun suplai turun, harga naek. Lumbung beas tiasa ngabantosan nyaimbangkeun harga ku cara nyimpen kaleuwihan produksi nalika panen seueur sareng ngadistribusikaeun nalika pasokana rendah. 3. Ngadorong kamerdikaan ekonomi patani. Ku ayana lumbung pare, para patani teu kudu gura giru ngajual sakabeh pepelakan sanggeus panen. Eta bisa nyimpen sababaraha keur kaperluan sorangan atawa ngajual eta lamun hargana hein ngarah teu disadvantaget ku middleman anu mindeng meuli kalawan harga low. 4. Ngurangan gumantungna kana impor beas. Lamun sistem lumbung pare dikokolakeun kalawan hein, stok beas nasional bisa leuwih hein dijaga. Ieu ngurangan kabutuhan impor beas anu bisa ngaberatkeun APBN jeung ngajadikeun ekonomi leuwih mandiri. 5. Ngadorong sistem ekonomi gotong royong di sababaraha daerah. Lumbung beas henteungan ukur dianggo nyalira tapi oge dina bentuk lumbung komunal. Masyarakat sacara kolektif nyimpen panen sareng ngokolakeunana, nyiptakeun sistem ekonomi dumasar kana komunitas sareng gotong royong. 6. Ngarojong program pamarentah dina kemandirian pangan. Konsep lumbung pare teh luyu jeung rupa program ketahanan pangan anu diluncurkeun ku pamarentah, saperti program Bulog jeung lumbung pangan desa. Ieu ngabantuan ngajaga kasaimbangan pasokan sareng distribusi pangan di tingkat nasional. Kacindekan lumbung beas lain ngan ukur tempat nenden.
tapi bagian tina sistem ekonomi nu ngarojong keamanan pangan, stabilitas harga, jeung karaharjaan patani. Ngarevitalisasi konsep ieu di zaman modern, kalayan dirojong ku teknologi sareng kawijakan pamarentah tiasa janten solusi pikeun keamanan pangan sareng kamerdekaan ekonomi nasional.